disebat teh naon anu malestikan kitu teh ngalepe. Mohon. Janten ieu mah tos we kieu panginten. Ieu mah tos we kieu. Oh. Hapunten diwagal ku si Mabdi ngiringan silaturahmi. Ieu nuju ngadamel video dokumentasi. Hapunten abdi ngiring ngawagal mohon. Hapunten Bu Haji diwagal ku si Mabdi. Mangga dikanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat. Berjumpa kembali dengan saya di channel Baraya Sumedang. Dan kali ini saya sedang berada di Kampung Patenggeng Hilir, Desa Margaluyu, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan di sini mas sahabat, lembur ageng ya, atau bisa disebut pemukiman warga yang cukup lumayan padat. Dan untuk mayoritas warganya juga di sini mah petani tembakau ya. Kalau di daerah Sukasari mah sudah pada tahu semua juga ya. Petani tembakau seperti ini lagi dijemur sahabat. Dan kebanyakan di halaman rumahnya juga memang banyak tembakau yang lagi dijemur. Dan mantap sahabat di sini mah ya. Walaupun lembur padat, tapi suasananya sangat tiis ya, karena berada di tepian area pesawahan yuk di sana, bergaya khas terasering. Assalamualaikum. Ibu ngiring amang kapalih dia. Tuh sahabat ya, di sana area pesawahan yang memang pesawahan itu bergaya khas terasering di sana. Dan di sini ada pemukiman dan pemukimannya cukup lumayan padat juga ya, dan untuk aktivitasnya sepertinya tidak begitu mendominasi sahabat ya. Kita lanjut untuk eksplor perkampungan Kampung Patenggeng Hilir, Desa Margaluyu ya. Dan semoga tidak ada si gogog ya sahabat. Aduh mantap kalau ada si gogog nih mah. Kandang domba juga ya di sini. Assalamualaikum ibu. Ngiring among ibu kapalih dia. Nuju ngersakeun naon ibu? Ngiringan among kapalih dia cing teh. Rawesan dia mah tiis. Pami kalituna nyanong seueur bumi. Oh, lembur ageng panginten ieu mah. Oh, ieu mah sa RW panginten selingkung ieu teh. Oh, ternyata ini satu RW sahabat ya. Mohon. Abdi mah ti pamulihan kaleresan nuju ngadamel video dokumentasi. Ngapunten diwagal ku si Abdi. Pami hoyong kapal itu ka mana jalanna sepuh? Oh, ka Lebak panginten. Mohon. Hatur nuhun. Diwagal hapunten. Mohon. Nah, memang banyak jemuran tembakau sahabat ya. Kalau di daerah Sukasari ini masyarakatnya itu didominasi mata pencahariannya itu begini, menjemur bako gitu kan, bertani tembakau. Cuman ini sebagian ada yang berkebun sendiri, ada juga yang beli sahabat. Sepuh ngiring amang kapalih dia. Ngiringan amangan cing teh ah. Hapunten diwagal ku si Abdi. Dilajeng ka mana? Radio. Ngiring ngawagal, ngiring ngadamel video dokumentasi kanggo YouTube.
bade tatahar deh nih kan nama itu Mohon. bibitnya kayak Mohon. kang paniji. Oh iya bibitna. Itu gini pas jantan. Oh mohon. Hapunten sepuh diwagal ku si Abdi mangga di lajang. Panginten nyonong seueur bumi. So, terlalu lega itu. Mohon. Pengen dibikin. Patengeng hilir panginten sepuhnya. Mohon. Hatur nuhun sepuh hapunten diwagal. Duh sahabat ya, memang warga di sini mah kebanyakan itu bertani tembakau ya. Ibu ngiring amang kapalih dia. Di dia mah seueur nu marane bako ibunya. Mohon mayoritas di dia mah panginten mohon. Hapunten diwagal ku si Mabdi ngiringan silaturahmi. Dia nuju ngadamel video dokumentasi. Hapunten abdi ngiring ngawagal mohon. Aduh ngiringan dia ngadamel video dokumentasi cing teh kanggo YouTube. Tarusan di mah da sadayananya kanu bako kita hampir sadayana mohon. Seseueurna mohon. Ka kidul mah nuju ngareureut keneh. Oh aya panginten palih kidul. Mohon. Nuju ngareureut panginten. Mohon. Hapunten diwagal ku si abdi ngiring ngalangkung. Seueur panginten ibunya ka palih dituna. Mohon. Sahabat ini mah kalau kata orang Sunda mah lembur gede ya. Lembur agung. Oh kapalih dia. Oh mohon. Ngiring amang ibu kapalih dia. Ka dituna nyonong seueur bumi. Hapunten diwagal. Bu Haji hapunten. Abdi mah teu pamulihan kalaresan nuju ngadamelan video dokumentasi cing teh kanggo YouTube mun. Kalaresan di dieu mah di payunan bumi teh di buruan teh kan seueur bako cing teh kitu ngalangkung deh. Mohon. Hapunten Bu Haji di wagal si Mabdi. Mangga dikanten. Dan sepertinya ini mah sudah akses terakhir ya. Tuh, rep sawahan sahabat di sini. Dan jujur saja sahabat ya, kalau di lembur besar ya, di lembur gede seperti ini, saya suka kebingungan untuk mencari akses jalan karena memang rumah-rumahnya itu pada padat ya. Tuh ada warga juga di sini, kita bersilaturahmi. Assalamualaikum. Aduh ya hapunten abdi ngiring ngawagalnya. Manawi teh di dieu mah seseueurna kanu mata pencaharian teh kanu bako, ternyata kanu rarancang oge seueur panginten. Bakonya seueurna bako. Bako seueur bagian Pangageungna minangkal mah bako mah di dieu mah. Karena mana sayuran mah langki. Leres. Ieu mah ibu mah kaleresannya kanu rarancang kieu nya tuh. Sahabat, ini adalah proses pembuatan rarancang layangan. Mohon itu upamitos di kieu teh teu langsung diplastikan, di plastik teu. Benten deui nu. Oh benten deui nu ngadamelan. Nu ngadamelan nu nerapan plastikna mah benten deui. Mohon disebatan teh naon anu malastikan kitu teh ngalepe. Mohon. Janten ieu mah tos we kieu panginten. Ieu mah tos we kieu. Oh. Mohon rarancang tuh. Ini adalah salah satu kerajinan tangan di daerah Kabupaten Sumedang sahabat ya. Pembuat rarancang. Memang didominasi ya daerah Sukasari mah. Pengrajin Dusun Patenggeng Hilir panginten ibunya. Mohon kalebet desa nama Margaluyu. Mohon. Itu sok kenging sakumaha sepuh pemirsa dinten. Dinten teh aku udah kesel atuh saya. Mohon leres keselnya. Panginten upami hanakeun mah 200. Mun 200 kieu mah kita tinalian minangka kieu dugikeun ka janten kieu teh kitu. Mohon upami diicalna itu sok kasaha? Ieu mah ieu Aya nu nyana.
Oh, air Sukasari. Sukasari. Nyimpen di Salasa. Jadi Salasa Jami bapak di mah Kidul. ngadamel ieu we hukum mang damelkeun Nyanak. kantena gitu gitu. Oh. Gitu kuli. Oh. Tapi bahan bakuna ti ditu Oh panginten. sadayana. Jadi abah mah nalian we. Kalian we. Abah mah nalian bola nanti ditu, awi nanti ditu, mun rautanana gitu. Usanana bola anak oge sep tengah modal ngadana mah kieu nalian. Modalna mah oh ieu we ku cangkeun. Mohon kantanan. Kesal tara dihanakeun pamotos kesal mah ka mana Nya, we. laras. Cuma kami ieu we ku kami moyang Mohon laras. Mohon. Anu selalu orang ya oge kanu ngalarancang teh da ieu we ngareureuyeun. bagian agung ge anu Bagian agung oge anu anu bako gitu nya nu arageung modal muda. Di Barung we sareng kieu deui. Oh, itu teh kadu bakongko banget. Oh. Aya ngawan di dieu ada pogoh anu bako tos teu ieu jeung kerjat sareng modalna agung panena. Mohon. Itu mah pun anak. Aduh modal sakadik-kadik mah cing teh kur kang ongkos. Menuju musim nanam heula. Karena mah tos kantun moe na kantun ngibun. Kangge ngasakeun anu. Terampil aduh ibu. Masuk ieu jangan nya kitu. Makasih bulah. Ieu Teh mira atuh upana oge. Itu 40.000 kieu teh 1000 ulang layangan mun 1000 kieu teh. 1000 siki kieu teh. Siki sarin misalnya teh. Kenging 40.000. Upahan teh ieu teh. Bari teh atas sadinten deui, aya 3 dinten. Tilu dinten sakali, 4 dinten kumaha. Tetang Yang tos. nawe jamalna ari. Ya upami kenging sadinten sari mah. Ka ieu we bener sakinten mun. Aing sok langkung aya 3 dinten, kadang langkung panginten. Tetang tos. Tang tos dihanakeun teuing mah. Kami teh sok selang-selang we aya Amanah heula we serang ya. dua. Leres. Aya istri komo pan seueurna bebersih heula. Nya. Dikira wadah. Nah, ini 1000 biji seperti ini 40.000. 40.000 upahna teh ieu teh. Upah Teh teh 1000 ulang layang. 1000 biji kieu Pak mohon. 1000 biji seperti ini sahabat ya. Dihargai 40.000. Itu pun pengerjaannya tidak satu hari banyak. Panginten kadang 3 hari, pangintennya kadang langkung panginten. Panai kitu mah urang teh seueur kapal biar kesal we di. Ieu mah ditencep Wah, jangan Mohon. Saudara sepuhnya. Mohon atuh sepuh hapuntennya amangan teh amangan we unggul ye. Hapunten we diwagal ku si Mabi pada malanana diwagal ku si Mabi waktosna. Hapunten bisanya cing sararehat sepuh sadayana di dieu nya. Mohon cing ageng rezekina mohon. Amin amin sami. Mangga di kantun. Mangga saya bangga. Kapalih dia kapalih kidul panginten. Mohon. Mohon. Tuh sahabat ya memang katanya ke sebelah sana juga masih ada rumah-rumah dan ini mah wah lemur agung sahabat lah lemur gede tuh. Untuk airnya juga sahabat di sini melimpah ya tuh curcor tuh ada empang juga di sana ya. Penampungan airnya juga ditampung seperti ini langsung tuh, dan ini saluran irigasinya ya tuh. Nah sahabat ya mungkin tidak semua warga atau tidak semua rumah saya vlog karena memang ini mah lembur agung sahabat. Katanya ini lebih dari 150 satu RW ini kalau saya vlog tiap rumah. Mungkin waktunya ya
sangat panjang, nanti durasinya panjang. Tuh, ini adalah area Panungtung atau terakhir ya, dan langsung dihadapkan dengan pesona alam pesawahan yang bergaya khas terasering di sini sahabat. Tuh. Ada sepuh juga di sini tuh lagi macul. Assalamualaikum. Ngering amang sepuh kapalih dia. Ngering amangan kapalihan dia. Aduh, hapunten sepuh di wagal. Damang. Nuju ngersakeun naon sepuh teh? Mohon, ieu balong sepuh ieu teh. Kagungan. Oh, mohon. Hapunten ngiringan ieu amangan kapalihan dia. Pun kadituna seueur nyonong kana bumi. Kaituna. Mohon. Wah, tuh aya kaitu mumpuk ka dieu. Oh, kaluhurna seueur panginten. Ieu mah pasisian panginten sepuhnya. Mohon. Yang teh Abdi di Larasanti Pamulihan janten nuju ngadamel video dokumentasi kanggo YouTube. Hapunten diwagal sepuh ku abdi. Mangga dilajeng hapunten diwagal. Mangga sepuh. Seueur panginten kapali ditu mah. Mohon. Mohon. Nah, sahabat ya, kalau di sini mah kebanyakan mayoritas warganya itu bertani ya, bercocok tanam. Ada juga yang nyisik bako ya, tuh tembakau. Ini tadi sudah panas sahabat, cuman sekarang sudah alem lagi. Nah, kita akan lebih mengetahui ya bagaimana suasana di rumah terujung. Saya pengen tahu ini ujungnya sahabat ya. Waduh, mantap sahabat, di sini mah tuh segar ya. Hegar pisan. Tuh, kalau memang untuk ke atasnya memang lembur ageng ya. Saya katakan lembur gede sahabat. Ngering amangan cing teh ah. Nuju ngersakeun macul. Mohon. Nuju ngadamel video dokumentasi kanggo YouTube hapunten diwaga ku si Mabdi. Ieu mah lembur agung sepuhnya. Mohon. Oh ieu mah tilas kebon ieu pangitan kebon naon teh? Kebon bako mohon. Mohon. Bade di bakoan deui kitu. Oh di jagongan. Mohon. Sesah pangintennya seueur akar. Seueur tunggul. Nah, ini sahabat, tadinya ini bekas ditanamin tumbuhan bako ya, dan sekarang mau dialih tanam menjadi ditanamin jagung banyak. Mau ditanamin jagung sekarang sahabat.